batur nyari harga sembako di pasar nahunai ku kacida resepna ngobrol ibu-ibu silih adu nasib nepi karek nginjem duit ka Bang Emok. Ucu nyalahot tuh ayeuna mah harga beas di pasar teh meuli beuki naraek. Ih maknya celala. Hi bener CN tuh waduh. Gusti aing mah keur mah kan saiki salaki aing nya. Teu ieu eueuh pagawean di imah teh ngurus manuk jeung manuk bae juga. Sia. Kumaha rek pemasukan eueuh di imah teh. Ya Nyai, ya urang boga salaki ge pagawean teh ngusut jeung ngusut we. Laukna matara meunang hiji ge. Ece atuh ge malah curhat ye. Harga beas naik ye urang di kamari geus meuli emas naik kok 44.000 edan. Eta mending emas naon ece? Emas Julia. Atuh udah ceoda mah atusna ge loba sakeuna ge bos sayur. Lain beunghar urang mah kamari teh pinjem duit ka Bang Emok. Hah, Bang Enok. Bang Enok. Lain Bang Enok mah rubiasna Mang Ian. Emok cuy, emok. Naon ece atuh Bang Emok teh? Ya ece Emok teh nginjemkeun duit anu urang mah teh kudu ka kota ayeuna mah jabring ieu mah nginjem lagi dicicil. Iya cahayu lah cowok ieu. Cowok nginjem 1 juta ewang mah ka Bang Emok teh. Pada salaki urang mah nya bisik teu bisa diajak kompromi jadi urang susumputan we ngajengna. Ayo atuh minjem 1 juta mah padujeng kabutuhan ke sisa nu nyalon. Nah, nya geus atuh keisukan ku urang ditumpuan di dieu deui nya hayu urang balik sore ayeuna mah ayo. Ucu pasti mana? Aduh biasa amang. Ya ibu jeung Pak Etes di mana? Ah, abdi mah tos nganterkeun pamajikan ieu teh meuli kebutuhan di pasar. Yo, kitu nya nya sia aya duit. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Ibu-ibu teh meninggal reuris harera marencang bericak jeung berinong. Tayu ibu ieu Bang Emok teh gadeulisnya. Gelisnya. Jadi iya ibu-ibu pada ngabut seberapa miliar, Bu? 1 juta wae, Bu. 1 juta ewang wae Bu. Mangga ibu-ibu tapi aya persyaratanna KTP. Hah, KTP? Kamu naon? Nya kanggo jaminan atuh Ibu. Sang minjem 1 juta ewang. Hayu. KTP-na mana Ibu? Oh iya. Oke, bade diuruskeun dinya. Sarengan, ucu bade ka dieu. Ece ya. Aya gorengan mah wae. Ya, aduh kieu wae Ece. Ya.